Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Al babus salisu ariya eta bab anu katilu wassalasuna jeung 30 tegas nama 33 pi padilati sumti dina mertelakeun kaunggulanana repeh tawa jempe. Qala parantos ngadawuh saha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al afiyatu ari pangraksa asarotun eta aya asaratu ajzai eta aya 10 pirang-pirang juz tis'atun ari anu salapan juz pisumti eta aya dina repeh wal asiratu jeung ari anu kasapuluhna pil uzlati eta tetep dina nyepen anin nasi ti jalma-jalma. Wa qala sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in eta tetep pikeun saban-saban perkara najasatun ari aya najisna wa najasatul lisani jeung ari najisna lisan al bada'atu eta goreng omongan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man saha jalma somata anu repeh man naja tah salamet itu man. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sukutul alimi ari repehna jalma alim jalma anu berilmu sainun eta teh goreng wa kalamuhu jeung ari omonganana itu alim jainun eta teh kagindingan wa kalamul jahili jeung ari omonganana jalma anu bodo sainun eta teh goreng wasukutuhu jeung ari repehna itu jahil zainun eta teh kagindingan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aslul imani ari modal asalna iman as-sukutu eta teh repeh illa an dzikrillahi ta'ala kajaba tina dzikir ka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-sumtu ari repeh zainun eta teh kagindingan lil alimi pikeun jalma anu alim nu berilmu wasitrun jeung jadi tutup-tutup lil jahili pikeun jalma anu bodo. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kam min kalimatin mang pirang-pirang tina kalimah salabat anu matak nyabut itu kalimah nikmatan kana nikmat wa kam min kalimatin jeung mang pirang-pirang tina saban-saban kalimah jalabat anu matak narik-narik itu kalimah nikmatan kana nikmat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man saha jalma ahrosa anu ngapireukeun man lisanahu kana lisanna man lam yastahaq tah henteu narima ngahak saha ahadun hiji jalma muhimatihi kana pirang-pirang kapentinganana itu man. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al hikmatu ari hikmah
Asyaratun eta asyaratu ajzai eta aya 10 pirang-pirang juz. Tis'atun ari nu anu salapan minha eta tetep tina itu asyarah fil uzlati eta tetep dina uzlah ayana dina uzlah wa wahidun jeung ari anu hiji deui fisumti eta tetep dina repeh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-sumtu ari repeh hikamun eta teh pirang-pirang hikmah wa qalilun jeung saeutikna jeung eta saeutik iluhu ari anu migawena itu sumtu. Lajeng al-babur rabi'u ari ieu eta bab anu kaopat wassalasuna jeung 30 fi fadilatil iklali dina martelakeun kautamaanna nyaeutikeun minal akli tina barang tuang wan naumi jeung sare warohati jeung ngeuneunahan. Qala parantos ngucap saha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salasatun ari 3 pirang-pirang rupa turisu eta matak ngawaris kiswatal qalbi kana teasna hate hubbun naumi kahiji resepna sare wa hubbur rohati jeung kadua resepna sesenangan wa hubbul akli jeung katilu resepna barang dahar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man saha jalma saba'a anu loba dahar man fid dunya di dunya jaa tah bakal lapar man yaumal qiyamati di poe kiamah. Waman jeung saha jalma jaa anu loba laparna man fid dunya di dunya saba'a tah bakal seubuh man yaumal qiyamati di poe kiamah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man saha jalma akala anu barang dahar man fauqas sab'i dina leuwih ti seubeung faqad akala tah nyata geus ngadahar man al harama kana barang haram. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sayyidul amali ari dununganana amal al-ju'u eta teh waktu lapar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-ju'u ari lapar mukhun eta teh sumsuam mukhul ibadati eta teh sumsuamna ibadah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ahyu kudu ngahirupkeun aranjeun qulubakum kana pirang-pirang hatena aranjeun biqillatid dohki ku nyaeutikeun kana seuseurian wa qillatus sab'i jeung nyaeutikeun kana seubeuna dahar wa tahiru jeung kudu ngabersihkeun aranjeun kana itu qulub kana itu hate bil ju'i ku lapar taspu tah bakal bersih wa tarku jeung bakal leuleus itu hate. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aqribukum ari anu pangdeukeutna ti aranjeun minni ti kami
yauma aqarribukum ari anu pangdeukeutna ti aranjeun minni ti kami yaumal kiamati di poe kiamah aksarukum eta anu panglobana aranjeun naonana ju'an laparna watafakuru jeung anu loba tafakurna. Waqala sallallahu alaihi wasallam watafakaro jeung anu loba tafakurna. Waqala sallallahu alaihi wasallam man sahajalma kasuro to'amuhu anu loba barang daharna itu eman kasuro adabuhu tah loba adabna itu eman. Waqala sallallahu alaihi wasallam la sihata henteu aya kasehatan ma'a kasrotin naumi eta tetep sarta ma'a kasrotin naumi sarta na anu loba sare wala sihata jeung teu aya kasehatan ma'a kasrotil akli sarta na anu loba barang daharna wala sifa jeung moal aya kacageran biharomin ku barang haram. Waqala sallallahu alaihi wasallam as-subuhatu ari sare dina waktu subuh tamna'u eta matak nyegah ar-rizqo kana rezeki. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.